Cing akang nyerek ngetes cara berpikir anu tereh versi Nyai. Naon Kang? Ya. Sara ucing. Sara hayam. Sara sapi. Sara basa puting. Kang, sakedeung di teh tahun 2025-nya. Kedeng deui rasanya aku. Ya. Nah, itu Nyai boga target. Nya boga tuh Kang. Target naon Nyai tahun 2025 teh? Hayang kawin deui Kang. Nya, jeung kawin deui we Nyai. Baik Kang. Bae, bari lagi. Dik, akang mah seueuh duitan ieu. Nah tuh Kang teh. Dik, Ere Kang. nya. Kang, abi teh yang meuli kalung emas, gelang emas, anting emas. Pangmeulikeun atuh Kang. Kang. Teteh wae kunaon atuhnya? Kang, ih. Teteh wae ada ditanya teh. Kunaon Kang? Kan aya paribasa. Diam itu emas. Kang, tatarucingan yuk. Tarucingan naon atuh? Sebutkeun 5 ngaran bubuahan dina waktu 2 detik. Jeruk. Heup. Beak waktuna Kang. Emang naon atuh? Emang Nyai bisa? Ya bisa atuh. Naon sok? Rujak. Kang, abi boga tetebakan. Tebakan naon? Abi teh meuli gorengan teh 5. Terus dibikeun ka Kang kabeh. Jadi gorengan saha Kang? Nah gorengan akang atuh. Eta geuningan ngaku sorangan. Jadi orang teh goreng patut gitu. Kang, hati-hati ayeuna mah. Hati-hati naon? Loba awewe nu baroga salaki, aku ngaku janda. Maknya contohnya? Tuh. Yang lagi konten. Anjay.